dikantunkeun ku ajengan asarek penggas harpa saha nu bakal ngasuh santri ngasuh pasantren ngasuh alumni ieu kumaha itu kumaha nanging waajengan madepkan kawasa teu berat ngabawa teu abot ngacicing dumeh tilu titinggal nyaeta dzurriyyah turus turunanana Kiai Haji Abdul Fattah Mewah Garwa almarhum Wa Haji Nono Julayho almarhum Kiai Haji Mumu Zainal Abidin Mewah Garwa Hajah Noh Julayho Kiai Haji Oni Ahmad Fatoni Mewah Garwa Hajah Eti Rohaiti Kiai Haji Soleh Nasihin Mewah Garwa Uwa Haji Nung Mutmainah almarhum Kiai Haji Injang Sukanda Mewah Garwa Hajah Daliyah Mutiara Kiai Haji Asep Mausul Mewah Garwa almarhum Hajah Isah Maisarah Kiai Haji Khairman Azam Mewah Garwa almarhum Hajah Ulfah Quraisy Kiai Haji Abdul Aziz Mewah Garwa Hajah Ismailiyah almarhum Kiai Haji Jaja Abdul Jabbar Mewah Garwa Hajah Totin Mustautinah. Oke, pasantren Miftahul Huda anu tambi wajib bikin maju alumni poh ulama amilin imamul muttaqin anu mangrupa-rupa kasab hirupna ngurus ngolah ngajagi sangkan cita-cita uwa ajengan ditinggal uwa ajengan ajeng maju keur ngahontal al isu akhan dzurriyyah teureum anjeunna ngasuh pasantren jeung santri-santrina atuh alumni nu nirilik dina politik ngarojong ku kabisana lempang dina dagang ngarojong buka bisana nu usaha jadi agnia ngarojong buka bisana nu kasabna kitu nu kasabna kieu ngarojong buka bisana sewang-sewangan. Ieu alumni anu mangrupa warna anu ajengan anu tukang gorengan nu pengusaha nu politisi nu patani nu itu nu ieu nu kitu nu kieu
saestuna lir katumbiri endah kulantaran beda sok sanajan sakapeung aya geteng aya pacengkladan beda pikir beda jalan pilempangan nu itu asa aing pang aingna asa uwa teh nu aing nu ieu asa aing pang benerna asa uwa teh nu aing cek aing batur nu salah cek batur aing nu salah nanging ieu alumni saestuna tetep ngahiji jeung kudu ngahiji ngamalirkeun ilmu ajengan dina rupa-rupa widang lir sai nu ngamalir ka mamana ngapinihkeun deui ulama amilin imamul muttaqin aya dina simpai anu langsung diwasiatkeun ku ajengan nyaeta hamidah nu kitu nu kieu reket dendeng papak sarua berdiri sama tinggi duduk sama rendah kabeh pepelakan wajengan sok sanajan sakapeung kaheposkeun ka kaler kadoyongkeun ka kulon kagiringkeun ka warna itu kabenyeng ka warna ieu kahade ulah nepi ka jati ka seliput junti poho kana Purwodaksi hamidah kabeh santriwan Miftahul Huda jiwa kita hamidah raga kita dan jiwa raga itu adalah kita hamidah budak kuat kabeh santri kuat kabeh alumni Miftahul Huda kabeh penerus cita-cita wa ajengan pikeun ngahontal al isu athana Allah
Rama kolosal hikayat Ua Ajengan, ide cerita dan penanggung jawab Kiai Haji Dudung Abdul Fakih, penyusun naskah sutradara dan narator Ridwan Hashimi, asisten sutradara Kido Bauji, penata musik Dani Jamaluddin, pencipta lagu Rindu Hamba dan Miftahul Hudaku Kiai Haji Eshab S.A.A, penata artistik Yudi Charme Haji Darif Banyulana, penata multimedia Edi Martoyo, penata kostum Andrea Fatih, penata rias Rika R. Johara, pemusik Ki Pamanah Rasa, koordinator latihan Kiai Haji Aceh Pasir Bata, Onong Husne Syekh Sahal Rejabi, Ua Ajengan Muda Arju Likoa Muhammad, Ua Istri Muda Naswa, Ua Ajengan Sepuh Fawaz Mujtaba, Ua Istri Sepuh Vita Muhtafi'ah, Kiai Haji Zainal Mustafa Adian Hilmi, Kiai Haji Asep Mausul Wafiq Muhammad, UU Ruhsanul Ulum Zidan Yazid, Kiai Haji Abdul Fattah Farhan Alifia Muzakir, Raden Mas Abdullah Kafabi, Siti Animah, Mahya Fatimah Anjani, Hai Susi, Musdalifah, pasukan Belanda, pasukan Jepang, santri dan DITI, warga desa Putri.